ditanyakan ku lain teh bab Nabi Adam. Yakin Bapak oge ngaku yen anu dijadikeun mimiti manusiaku Allah teh Nabi Adam? Tak abdi rada cangcaya upami nguping hiji kecap kolot cenah dunya masih keneh genjlong, daratan masih keneh budahan, batu masih keneh beye. Tah Bapak geus kumeledang di dunya. Ai Bapak Nabi Adam lain. Lamun Bapak ngaku Nabi Adam, apa Bapak mah kagungan ibu, kagungan rama. Sedangkan Nabi Adam teh ibuan teu ramaan. Si jawab, ieu butek ya. Jadi patongong-tongong jeung karunya we ka batur deui. Komo kiai mah eta tetangga nyebred bid'ah cenah. Nabi Adam anu gelar kadunya ti heula malin Semar. Bapak maneh marada gelo. Kitu ka abdi teh ngomongna. Ta ieu teh kajadian kieu teh Semar nyebutkeun dunya masih keneh genjlong, daratan masih keneh budahan, batu masih keneh beye teh jadi naon teh jadi ribut teh. Jadi diskriminasi itu naon? Diskriminasi. Jadi kontroversi eta mun tidak tadi saya tengah bejaan teh kain. Jadi kontroversi. Nya. Ulah waka seuri. Da abdi metan hayang seuri cenah bejaan mah. Kumaha anu jadi pertanyaan teh, anu jadi bingung teh kieu, dunya masih keneh genjlong. Daratan masih keneh budahan. Batu masih keneh beye. Bapak geus kumelenang di dunya malahan bapak mah geus dagang baso nya baheula. Eta mah dileuwihan dagang baso mah leuh. Saha nu meuli na tuh? Da eta beureun. Sedengkeun pan Nabi Adam, Pak, anu pangheulana ka dunya mah. Bapak ulah akuananya jadi kontroversi teh. Nah yang sohor hartina Bapak teh nak ngaku Nabi nu paling akhir. Nah harek nurutan saded. Hayang nurutan saded kita kumaha? Halus jangan. Halus ilaih. Pertanyaan. Sakira-kira teh nyaho jadi bingung ngana kolbu mah. Pek tatanya. Ulah heran nanyakeun nya paha. Cing, kapan Bapak mah seke seler aya pan tuang rama sang hyang wenang, tuang eyang sang hyang tunggal. Kari-kari aya ngaku dunya masih keneh genjlong, daratan masih keneh budahan, batu masih keneh beye, Bapak terus kumelenang di dunya. Kumaha ieu? Kapan dewek oge turunan tidinya? Turunan Nabi Adam? Ngan dewek masih cingso teh dina Gunung Simul. Aya dina Sagara Siloka. Ngan sik dina Pasir Silib. Malah ku jelema sok dimitoskeun aya tempat Semar. Malah dimitoskeun beh dieuna nyieun gambar Semar
ditulisan aksara Arab tina wesi kuning pajarkeun paragi usaha paragi dagang padahal paragi usaha mah modal nu gede. Nah salah falsafah, nah salah persepsi gitu. Hartina dewek hideung wujud banget bodas teh nyaeta gambaran ya bumi ucu. Bumi na lain semarna ai Nabi Adam dijieuna tina naon taneuh heula mana Adam jeung taneuh euy Allah anjir kayaknya da dewek babacaeun beungeut bodas teh gambaran hate da dewek mah dina beungeut teh ieu nyerenge hartina jiga seuri tah lamun hatena jelema keuruwet da kana beungeut tah ge sok tempo ku sia lamun hatena keuruwet mah tetep jadi bimoli. Naon bimoli teh biwir monyong 3 mili. Uluh artina meureunnan lain asli kieu si lainna nu mikir tong dimitoskeun atuh. Atuh da beh dieuna mah kejeung aya kuburan Semar cenah. Moal ara rebel mah kitu. Iya, malah pada ngajarahan aya guha kena gorowong segala ini mah. Sabab Semar teh cenah di dinya, tah ai gorowong teh naon? Oh, molongpong. Tah di dinya Semar teh ayana lain ieu, lain nu katanya ku sia. Daya mah cermin. Nah, cermin mah pan Hasyum. Cerme, tapi sia teh. Cerme mah dinya barang kaluar tito teh cerme. Cimareme tapi sia teh. Alah iya nya. Kamana karep atuh mikir teh si lain teh ilmu teh loba dulu aya ilmu biologi antropologi numerologi filosofi ilmu sastra ilmu laut anu sakitu legana dipake nuliskeun ilmu jadi mangsina moal mahi tatangkalanana dipakai kalamna moal mahi ku seueur-seueurna sabab maha dina sagalana nu mawi di naswe laisa kamizli sayun moal aya hiji perkara nu bakal bisa nyontohan ka mantena saperkara oge jadi eueuh keur contoh-contohna acan lamun eueuh keur contohna acan meureun Allah teh eueuh tah jadi eueuh Allah teh anjir tadi pipaseun deui nya capek teh. Maka jeung eueuh sagala rupa. Keur naon disembah atuh ari eueuh mah. Oh jadi sia teh nyembah teh kanu aya. Kanu aya. Atuh ka makhlukna nu aya mah. Jadi lieur ya ieu. Jadi nyembah mah kudu kanu eueuh. Beuki lieur aki-aki teh ieu mah. Musingkeun, da lain keur nu pusing agama mah keur nu mikir. Euy aki-aki teh kitu tah. Hese ditilepna euy. Jurus naon-naon teh katakis. Ari aing talete deui. Can ka harti mah tulisnya dia leketek.
Ngeureuyaan ongkoh di kakolot teh. Nya. Pak ulah diomongkeun Pak di hareupeun batur ngomong jeung Allah teh eueuh. Allah adalah. Ngomong cek kemana karep yaki-yaki teh hayang ribut. Peka agama mah semar. Lalawara teuing ka Allah jebut eueuh. Allah Allah teh. Kenaon atuh di semari eueuh mah lamun nyembah kanu aya ka makhluk sia. Eta bener dia aing ngomong kitu mah. Kan ieu perbah eueuh teu ngarti teh deuleu. Sok. Can tamat sia nanya teh tah. Bongan sia nu nanya teu tamat aing ge mau ditamatkeun. Lamun teu tamat disebutna kabuntut bangkong. Tah, lamun sasamet kabuntut bangkong tong pasea. Kaciri dilepangna para sehat teh teh kabuntut bangkong, pada-pada teu nyaho. Jadi Allah teh eueuh naonana, eueuh babandinganana. Mun kita tadi atuh aki-aki di paredo bae. Kaharti kitu mah da teu tamat sia nanyakeunana. Eueuh teh eueuh naonana kitu. Nya aing ngajawab deui. Da tamat ayeuna mah. Jadi eueuh babandinganana nya Pak. Tah kitu nuhun. Teu sangka geuning mah patahan teh wing teh mubadir ka Bapak teh. Si edan. Nya anak aki pinter ru kalikuna. Bapak hampura abdi. Udah ngaran-ngaran dina proses teh nyaho mah kitu Pak rada gede ambek. Tak kitu ya. Hapunten Bapak hampura ti saha nya ti Bapak. Lamun geus dihampura ku dewe keur naon? Dah geus lieur deui ya kan. Tong ka dewek urang kalohkeun sok. Sia sok nyebut astagfirullahalazim. Muhun Pak. Naon teh artina? Ya muga Gusti ngahampura ka abdi ceuk si laing nya ka saha ka Allah. Kumaha lamun Allah ngajawab? Kumaha? Keur naon hampura ti kaula? Jawab. Lamun sia minta duit ka dewe. Ya sok ditanyakeun ku dewe, keur naon sia teh duit? Puguh teh mah keur jajan. Tak enak sia minta hampura ka Allah keur naon? Lamun dibere hampura. Cah lieur ieu. Lieur euy. Contoh nama kieu meureunnan, abdi teh boga salah ka Bapak. Heeh. Pak hapunten abdi da can dihampura mah geuning ku Bapak abdi teh can aya kecap hampura ti kolot mah meureun teu tenang hate teh. Heeh. Jadi abdi pangna hayang dihampura ku Allah teh supaya tenang hidup teh. Sanu tenang di dunia. Sakitu diudag-udag pangabutuh teh. Cacak dibere BBM naik geuning teu tenang sia teh hirup teh. Eta dikanyakeun deui jadi panjang atuh Semar. Alah. Sok tanyakeun ka kiai ai dunya alam tenang alam pana. Nya numutkeun dina katerangan meureun ieu dunya teh alam pana teh geuning. Jelema nepi ka acong-acongan hirup hayang tenang bari di dunya. Pasti di kita alam pana. Hayang sia senang, hayang pindah ke akhirat. Nah, anu ditah modal teh kula teh. Dan di akhirat tuh tenang dulu.
sabab aya nu leuwih alus kehidupan dunya tiga batak kehidupan dunya nya teu akhirat nya dina surat Waduha teh walal akhiratu khairul laka minal ula surat Waduha ge bisa ngan anu teu bisa mah uken Waduhe walaili ida saja Waduha walaili ida saja da uing mah yang he pek teu naon ke naon mangna pangna ngampekkeun heuh kapan aya ku ilmu parabot mah beunang ini apa dumeh eta pan alifna digenti ku iya ngan iyana jadi harapna harap gering teu bisa dibebanan ku JR ku PS ku Jabar nya nu matak ha iya Jabar hae jadi Waduhe walaili ida saje eta teh hartina dieuweuhkeun teh alifna digenti ku iya didab'an lisikol dieuweuhkeun lain di dapur didab'an lisikol tak kitu dah jadi jelas Allah teh nya teu aya babandinganana tah kitu nu matak dewek ulah dimitoskeun eta loba nu jarah ning ka kuburan Semar coba teu bisa ngarealisasikeunana nya kumaha lamun abdi hayang jarah ka kuburan Semar da aya bejana cenah kuburan Semar tah lamun sia hayang init ka kuburan Semar initna kudu bari cicing tah eta mata clear deui wae kalau teh init kudu bari cicing lumampah ulah ngalengkah eta ku jara rawuh euy ongkoh titah init tapi kudu bari cicing lumampah tapi ulah ngalengkah alieur Pak clear pasti keur nu teu mikir mah init pan init nomor kudu nyingkah tapi kudu beli cicing lumampah ulah ngalengkah sok caritakeun atuh sanajan init ka mana-mana tapi hate cicing panteng eueuh deui semaheun angin Allah teuing la ilaha illallah tak kitu salamet kirjing dek ka mana sia init Allah yu aki-aki hese teh jelema teh dengan kitu teh Pak lumampah ulah ngalengkah ulah pantang we eueuh disemahkeun angin Allah 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 jika mana-mana oge iya nya Pak kade eta jadi lamun nepi tak kajarah ka kuburan Semar teh kudu mawa susuguh da eta nu jadi mitos teh naon sasajena kumaha pangabeuki sia kumaha pangabeuki abdi naon pangabeuki pek suguhkeun ngan Semar moal narima lamun eta rezeki nu dihakan ku sia teh ladang korupsi, ladang basilat, ladang judi. Tong boro make jeung ladang judi, ladang sorangan teu dijakatan moal narima Semar deui. Oh, Semar ieu? Semar mana we? Berarti meureun Semar teh geus aya dina diri sewang-sewang tah eta apan ayana ge di Tegal Gorowong hate nu molongpok nu bersih tah bere susuguhna kudu naon kudu bersih deui nya pawongannya Pak Gusti Pak Wongan wong teh jelema nya Pak
atau nganyot beung jak nuhun Pak rada brai weh sing horeng ngaji maulah jauh tina dirinya Pak ulah anggang tina awak da lolobana mah kasemar ieu nu bungkleukan ieu tah padahal geus aya dina diri sewang-sewang gini semar teh Pak eusina mah da dewek mah gamaran cermin cermin anu sok digelom ku barudak eta mah permen nya